Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya Official dina acara dongeng nuju dihancak ku Mang Jaya carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Atuh kasugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun nuhun teu karaosnya sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-25 ayeuna Mang Jaya ngahanca bagian ka-26. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Mangga para mitra carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-26. Ari Kemang Muncang naon cenah ngaranna cenah Mang Jaya? Kemang Muncang namina Rindui Warawargi. Karesan orang mitra sadaya di Bungkirit ya Warawargi ya, di Caket Mang Jaya tuh di Bukit Bungkirit di Taman Kota para mitra eta ya hutan kota namina sareng taman kota. Hutan kota Bungkirit di dinya seueur tangkal muncang Warawargi seueur tangkal muncang. Ya mun katinggal kembangna ge mun paminuju kembangan gitu. Tang ya kembang muncang namina Rindui Warawargi sadaya. Itunya mangga atuh saat atuh ka wargi-wargi Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun eta muncang para mitra biasana kang sok diadukeun muncang para mitra ai muncang mah seuseurna dampak para mitra nu diadukeun mah muncang gendul nyata muncang anu hiji eusina muncang anu dua eusina mah teu tiasa diadukeun dampak cenah bikangna itu gitu. Aduh mangga para mitra dongeng judulna Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-26 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng para wargi karangan Uat Tatang ayeuna nincak bagian ka-26. Para mitra sadaya, dongeng parantos dugi kanalika tanapi masih keneh tarung antawi Salim sareng Bahdinta. Salim sareng Bahdinta mangga para wargi urang teraskeun. Hanca ieu dongeng mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Salim ngaderetkeun bedogna kitu di Bahdinta nahan ku bedogna. Keur kitu teu kanyahoan murid Bahdinta bebela pati ngabanting bobokong ku barera careha muning. Jabron, pelengking Salim melengking taksiran bobokong ni asa potong. Sedeng muridna Bahdinta nyusul tepus ngaheumatkeun deui rek barera rek ngahanca sirah. Ngan oro kaya reretna Salim sekeutna kerosiga nu panon boga panon ti tukang sabab karasa kana punuk aya angin ngahiu. Rengkog Salim dongko bari malikeun congo bedog ka tukang. Bres umat. Murid Bahdinta anu rek ngahanca sirah Salim teh jadi malik ngoceak. Sabab beuteungna katiru ku congo bedog Salim. Dayagdag murid Bahdinta ngadayagdag. Gilak Salim malik kalawan teu antapara deui bedogna ngahanca kana tak-tak. Plok sret. Aduh. Murid Bahdinta terus rubuh guyang geti. Korejat Bahdinta ngorejat sarta nyepak suku Salim ti tukang. Atuh Salim ngajuralit pleg ti bebeut nang karak bengkang. Modar si asu ceuk Bahdinta ngagorobok. Bari ngaheumatkeun bedogna rek narok tarang nu jadi lawang. Kuliti plek seseukeut bedog Bahdinta ukur hasil nigastan. Sabab Salim rikat ngagulitik dina gerakan ucing ocon. Bari bedog teu antepan nyebuk ti handap kalawan teu emis deui nyabat kana bincurang nu jadi lawan. Aduh. Bahdinta ngoceak bari ngajol. Korejat Salim harita teh ngorejat nangtung sarta bedog ngulawi ti gigir plek keuna di kana pigelang leungeun nu jadi lawan nepi ka bedog naragrag. Di dinya Salim nongtak samleh kampret nepi ka Bahdinta ngalegedai kalawan beuheungna disantongan seseukeut bedog. Sok siar koja kumaha sia Dinta? Di mana anak sia anu ngaran si Tajudin? Hayo geura bejakeun ka aing. Lamun teu dibejakeun alamat beung sia sapat deuleu. Ngomong sia begu. Ceuk Salim bari kekerot. Di barungku ambek ngahega kesa ngoprot maseuhan sakujur awak. Tapi Bahdinta teu daek ngomong kalah mureleng kana beungeut Salim. Rek ngomong sia moal ha? Salim beuki nafsu. Tapi Bahdinta tetep teu daek ngomong.
Red Salim ngareret ka Ki Murdasim nutas ngahanca nu jadi lawan. Gero Salim ngageroan sorana tari. Sim, ringkuk sia wawalak. Terus gusur orang beresan di sisi jalan kereta api. Pokna. Sirilik Ki Murdasim nyamperkeun harita teh. Simpreng Ki Murdasim nyabetkeun pedog kana tamang sasampayan. Tuluy dipake ngaringkus Bahdinta, Gero Salim ngagegero di kamurid-muridna di Tah Munur. Sedeng Ki Jemblung jeung Ki Jagra dititah terus ngadurukan imah nu aya di eta tempat kalawan teu hararese harita keneh. Imah nu kari 5 suhunan didurukan ku Ki Jemblung jeung ku Ki Jagra. Geretek sinu ngageretek gancang gedena sabab bareng keur gede angin. Atur rakyat-rakyat nu sejen pada birat. Kaum wanita jeung barudak tambah geumpeur. Ting jarari ting koceak jabanu cilaka pabalatak aya kana welasna urang. Dihanca ku murid-murid Salim nu harita terus malunur. Sedeng Ki Murdasim jeung Ki Jemblung ngagugusur Bahdinta nepi ka papakean Bahdinta rajet. Jaba beungeut raca da puguh pada ngagusur teu beda tinu ngagusur carang karunta. Nyaan diteang kana kitu namah pikeun Salim kacida kejemna. Eueuh rasa kamanusaan ngadon luas ngakaya anak deungeun jaba imahna didadurukan. Aya kana 8 suhunanana bari jalma nu dikaniaya teh kasebut jelma nu teu boga dosa ukur disangka Jakaria mawa kabur nyidarsi. Harita pramitra murid Salim ge aya 3 nu taratu di antarana Omo, Arjaun jeung Arhali. Omo dewol walikatna Arjaun beunang bobokongna. Ari Arhali ukur cingkud beunang kuruyung ti pihak lawan. Sedang murid Bahdinta aya kana 6 korban nu sejena ukur taratu enteng. Sanggeus nepi ka palebah situ Salim ngagegero Ki Murdasim nu keur ngagugusur Bahdinta. Sim, eureun heula we. Reg Ki Murdasim eureun tuluy ngalieu. Naon Agus? Tanya Ki Murdasim. Cing sina nangtung si bogu teh. Hayang nyaho kaduageun teu? Udang sia lasun, udang sia lain ngudupung si diluluh sia huluna ku aing deuleu. Cek Ki Murdasim bari nokeran awak Bahdinta. Red Bahdinta tanggah terus neuteup ka Salim. Breh katingali ku sararea beungeut Bahdinta teu puguh rupa. Raca jeung garetihan jaba pigelang leungeun jeung bincurang kudawang satapak bedog. Kuniang Bahdinta sakitu geus ruksak teh. Make maksakeun nangtung. Sedeng panon mah tetep mureleng kana beungeut Salim. Yo Dinta, dewek rek nanya sakali deui ka ilaing. Ari sia butuh keneh ku hirup ha? Lamun butuh keneh ku hirup ok geura bejakeun di mana nyumputna anak sia nu ngaran si Tajudin. Dewek rek ngayakeun balitungan jeung anak sia. Sabab anak sia humayua geus kumawani maling pamajikan dewek deuleu. Lamun sia ngabejakeun, cicingna si Tajudin pasti sia dileupaskeun ku dewek. Tapi sabalikna lamun sia teu daek nerangkeun ulah majar kumaha deuleu. Pasti ukur sasarat peuting ieu sia bisa neuleuh legana alam dunya. Nu matak pok bejakeun di mana ngajedogna babalak si Tajudin. Cek Salim keukeuh nanyakeun Tajudin. Sabab waktu Salim jeung murid-muridna ngarurug kalembur Bahdinta, teu kungsi ningali irung-irungna acan Tajudin. Si horeng Tajudin teh saentas tarung jeung baturna Jakaria teh isukna tuluy ini rek ngalap elmu ti hiji guru anu kawentar. Ayana di bawahan Linggaratu nu maksudna Tajudin. Hayang mulangkeun kanyeri ka musuhna nu kungsi tarung di setengah jalan. Bari sangkaan Tajudin mah eta teh murid-murid Salim sok padaha murid Jakaria nu dibawa ku Asmita waktu rek nyusul Jakaria teh. Harita Bahdinta ditanya ku Salim sababaraha kali ukur nemalan ku godeg. Puguh Salim tamah nafsu kalawan teu tata pasini. Sakitu Bahdinta geus ruksak hantem digenjer. Beungeut ditampiling dibulang baling. Hulu angen dihanca ku 2 gempuran nepi ka Bahdinta bopoyong kodan. Keur kitu buuk Bahdinta dijambak ka tukang beheungna ngalageday. Kejerot. Beungeut Bahdinta dipeupehan. Cekuk hulu angeunna digempur deui. Nepi ka Bahdinta teu bisa walakaya. Samalah tas meunang ngagempur hulu angeunna, terus ngajungkel rag-rag kana wahangan. Mangkaning sakitu luhur jabat taringul ku batu jeung remet ku tatangkalan samodel eurih jeung sabangsana. Nyaan wawalak si Dinta. Tibatan daek ngabejakeun anakna kajeun nyanangan ruksak. Moal manggih we manusia model kitu. Yo ayeuna urang badalik euy. Sakitu ge geus puas aing mah sia. Kari sababeunul deui hakaneun aing teh wawalak si Tajudin deuleu. Cek Salim tuluy init jeung muridna ningalkeun tempat anu tas di ruksak.
sedang imah nu diduruk masih keneh ngabebela seuneuna harita teh. Buburialan, cahaya hibar atra kamana-mana da puguh tempatna luhur. Kira-kira pukul 2:30 pareng Jakaria nu kasarean teh lilir. Nyah bentak tuluy rarar treret setengah ngimpi. Kuniang Jakaria nangtung ngareret ka beulah wetan. Maksudna rek ningali cahaya batara surya, tapi masih keneh ngabeleg-beg poek. Tidinya red katebeh kidul breh katingali ayeuna hibar di pasir. Hari itu cahaya naon cenah menhibar kitu? Piraku cahaya batara surya ti beulah kidul. Puabah hibar nu kahuruan. La ilaha illallah. Nyawe nu kahuruan itu haseupna meuni buburialan kitu. Aduh. Palabah mana nu kahuruan teh meuni siga nu gede nakernya. Tempo kitu bisi dilemur Nyi Darsi. Tapi keun bae lah. Teu puguh ngadon rek nganempo nu kahuruan. Leheung lamun deukeut mah kumaha lamun seug ngadon ngariripu sorangan. Ongkohan aing rek neangan Nyi Darsi. Wayah kumaha atuh ieu nya geus nyedeka subuh kitu. Tapi asa can ngadenge hayam kangkorongok deui. Pantesna mah kakar pukul 2 atawa 2:30. Da tirisna mah geus karasa geuninganan. Keun bae lah penting keneh rek ngeureuyeuh we geus ngaso. Lumayan ngalenyap ieu ngalayap sajam-jamun oge. Kitu gerentas hate Jakaria nu geus teu mikirkeun peuting terus rek kebat init. Ningalkeun tempat ngaso nu maksudna mah rek nyusul Nyi Darsi nu wallahu alam ka mana cigna. Berai beurang mangsana datang kersaning kawenangan Gusti Allah. Batara surya kakarameda nyaangan sabudeurna marcapada. Lalangse pada nyaling rai kasoran ku sorotna batara surya. Breh deui legana jeung endahna alam. Cai ibu nu nyarangsang dina dangdaunan tingguri laplir permata kasorot ku batara cahaya batara surya. Manuk-manuk raricit bari tinggal leber dina dahan tatangkalan. Manuk saeran jeung cangkurileung patemalan. Lamun di manusa mataksiran ngarasa bunga. Dume bisa panggih deui jeung mangsana beurang. Pucuk daun awi jeung daun kalapa ting aroyag ting arulang. Katabah ku hiliwirna angin peuting. Ngadalingding harita teh. Hawa karasana asa seger. Memang kitu kaayaan hawa di pakampungan. Ampir rata-rata hawana seger sabab rea tatangkalan. Patani geus tingkerdig arinit ti imahna masing-masing. Bari maranggu doran pacul, nu maksudna marek ngagarap sawahna. Sabagian aya nu ngagarap sawah sorangan, sabagian ukur ngadon kuli macul bari teu sumingki ku tiris. Teu hoream pakangesang sabab inget jeung rumasa boga ibadaheun anak jeung pamajikan. Sanajan buruh ngabedug macul ukur 500 perak oge dibere dahar jeung ngopi sakali ge suka we dibarengan ku sadarna hate. Sabab geus ngarumasakeun boga pakasaban ngan saukur buburuh macul. Harita saurang lalaki tengah tuwuh kakara kaluar ti masjid si horeng Mama Haji Daroji. Tos netepan subuh barang dugi kabumina. Name oge ngalacat ungah katepas torojol saurang awewe kapirakana. Kapiraka Ibu Haji Saripah nu katelah Ma'arnasi. Assalamualaikum. Ma'arnasi uluk salam. Waalaikumsalam. Geuning aceuk aturan teuing aceuk. Meuni lawas tilawas kumaha aceuk damang? Alhamdulillah ali lahir mah Jang Haji. Samulisna kumaha nu di darieu? Pangesto aceuk walar Mama Haji Daroji bari malitkeun sorban kana tanggakna. Ari Nyi Haji angkat ka mana meuni sarepi kieu geuning? Biasa we keur kuyek di dapur eta mah. Mangga atuh linggih heula aceuk. Koloyong Mama Haji Daroji kalebet ngawartosan garwana nuju barang damel di pawon. Para mitra kaum dangu, harita para wargi sakumaha nu kauninga. Koloyong Mama Haji Daroji kalebet ngawartosan garwana nuju barang damel di pawon. Atuh barang di bejaan aya Ma'arnasi Ibu Hajah Saripah tuluy harita teh kahareu. Haturan aceuk kumaha damang? Pangestu ari lahir mah Nyi Haji ku samulihna kumaha? Alhamdulillah dina waktos ieu manuju dipaparin sehat. Kamana wae atuh meni ngampleng aceuk teh. Waler Ibu Hajah Saripah bari gek calik ngareneng sareng Mama Haji Daroji. Nu matak lah. Tara ka mana-mana Nyi Haji mung tiasa nadran we ieu kapaesan akangna. Nya tuh aceuk teh waktos boboran diantos-antos teh aya ka dieu. Tos kantenan abdi mah teu ka mana-mana, jalan ieu karaos deui incok. Lunas renos geus ampir-ampiran teu kaduga.
Ari Nyi Ecin ti Sumatera aya sumbing acek. Numawi teu aya Nyi Haji eta pangitna samporet ku ongkosna da nya kitu ongkos ti peuntas teh atuh teu cekap ku sakedik-sakedik. Sareng ribaeun we panginten ku barudak babakuna mah. Nyawios teu aya ka dieu ge acek utamina masing saralamet. Ari acek aya naon atuh sisinan teuneun enjing keneh. Tos ka dieu sareng aya kaperyogian anu penting. Saur Ibu Hajah Saripah teras tumaros. Numawi rehna acek ka dieu teh Nyi Haji, Jang Haji oge saperkawis saja silaturahmi. Wireh waktos boboran teu tiasa ka dieu kali perkawis acek. Bade ngiri ngaheurinan antawis handapna sasasih luhurna 2 sasih mah. Manawi Nyi Ecin ti Sumatera aya ka dieu. Ari acek bade ka ditu ti mana kangge ongkosna? Ceuk mah Arnasih nyarita semu ngalengis. Dupi kitu kunaon acek ngangopalai di dieu sagala? Kapan bumi kagungan pakaya sakedik-kedikeun mah aya. Saur Ibu Hajah Saripah bari ngalirik ka carogena. Anu mawi acek teh tos mana kamusibatan Nyi Haji? Kamusibatan? Kamusibatan kumaha acek? Ibu Hajah Saripah sapertos nu reuwas. Nu mawi atuh Nyi Haji dasar dadalan hirup acek kasebut heureut pakeun pungsat bahan. Sok aya-aya we nu matak ngajantenkeun kaprihatinan teh kapan saung acek teh kaduruk Nyi Haji? Tema Arnasih bari ngalima. Kaduruk kumaha ari acek? Ibu Hajah tambih reuwas. Atuh ku ayeuna patarosan kitu ti Ibu Haji Saripah. Keur Arnasih mah teu hararese barabat dijelaskeun. Yen asal muasalna aya nu ngarurug ka Bahdinta. Kalawan imah di salembur eta ampir hempak kabeh didurukan. Kitu deui tina perkara Bahdinta aya nu nyiksa kalawan murid-muridna jeung tatangana loba nu carilaka. Puguh Ibu Hajah Saripah sareng Pak Haji Daroji ngaranjung ku ngadangu katerangan kitu ti Ma Arnasih. Eta pasalna tina naon cenah atuh acek? Pak Haji Daroji tumaros bari neuteup kana beungeut Ma Arnasih. Ari nguping wartos mah itu Jang Tajudin putrana Ki Dinta majarkeun ngiwat istri nu kagungan caroge malih diiwatna ge nuju renengan cenah. Nanging duka leres duka sakadar dipitenah da saur garwana Ki Dinta mah henteu. Malih kusadana ge kauninga Jang Tajudin teu nyanak istri. Malih tos 2 dinten ayeuna Jang Tajudin teh nuju nyaba. Nanging kudu ngarurugna mah keukeuh we Jang Tajudin disangking ngiwat. Dugi ka Ki Dinta reksak pada nyiksa. Kedah nerangkeun di mana eta istri disumputkeunana ku Jang Tajudin tah kitu. Acek mun asana mea ninggal katelengesan jalmi. Bumi nu aya di ditu kirang langkung 8 suhunan seep didurukan. Jabi rayat sareng amuridna Ki Dinta aya kana welasna urang carilaka. Tah kitu rehna acek bade nyiringa ngaheurinan ka Nyi Haji jeung ka Jang Haji teh. Jalaran kasaha deui atuh acek nyiruruk moal hade acek ringkuk-ringkuk nyarungkak ringkuk dina panyaweran batur mah. Manawi enjing pageto Ecin ka dieu acek bade ngiring we ka Sumatera. Ceuk Ma Arnasih disusul ku muragna Cimata. Atuh Mama Haji Daroji sakedapan mah melenguk kitu sote. Sanes ngaraos kaabotan kaheurinan ku Ma Arnasih. Ras emut ka Jakaria malih boga penggalih pasti Jakaria dosa temenan. Manehna nu ngiwat Nyi Darsih sedengkeun nu cilakana diri batur nepi ka nu teu tuah teu dosa meunang mamala ku jalan katalengsan ngaran Salim. Nanging sanaos bari jeung kitu kanggo Mama Haji Daroji henteu kersa ngawartoskeun yen Jakaria mamawa Nyi Darsih nu geus boga salaki ka Salim. Kumaha tu amanah? Acek bade ngiring ngararep di urang eta kumaha pangemut amanah? Ibu Hajah Saripah tumaros heula ka carogena. Nya teu naon rek di dieu. Jakaria mamawa Nyi Darsih nu geus boga salaki ka Salim. Kumaha tu amanah? Acek bade ngiring ngararep di urang eta kumaha pangemut amanah? Ibu Hajah Saripah tumaros heula ka carogena. Nya teu naon rek di dieu ge ari ibuna geus ngidinan mah. Balik-balikanin acek sirarak siruruk di tempat batur siga nu teu boga tuturkeuneun we. Balar Mama Haji Daroji ngawidian nanging pameunteuna mah semu anu alum wireh emut ka Jakaria anu ngejat nyusu-nyusu Nyi Darsih. Gancangna carita Ma Arnasih terus dirawatan malah terus dicana kapengker ku Ibu Hajah Saripah. Kalayan dipasihan tuang sagala ari Mama Haji Daroji harita teras angkat ka masjid sabab geus waktuna ngalaksanakeun ibadah netepan lohor. Para mitra sadaya,
Kocapkeun paso sore harita kira bada asar. Mama Haji Daroji sareng garwana ngawarangkong ditepas. Ari Ma Arnasih barang gawe di dapur nyelangan Ibu Hajah Saripah sedeng nu dianggo wangkongan tayalian Jakaria. Amama sajeroning tadi ngadengikeun caritaan kitu ti Aceuk Arnasih. Ngarasa reuwas oge nya Haji, malah meuni asa ngalenyap hate teh. Ngaraos reuwas kumaha ari Amana? Ngarasa reuwas we sajabati kitu moal henteu kana dosana. Keur si Jaka babakuna mah. Wuri-wuri kamari manehna mamawa budak awewe nu geus boga salaki nepi ka terus disusulna. Ayeuna di lembur Aceuk aya kajadian kitu peuting tadi. Imah nu didurukan aya kana salapan suhunan. Jaba loba nu carilaka ku katalengesan salakina Nyi Darsi. Jadi kapikirna ku amama, anak urang keneh nu nyilakakeun jeung ngarugikeun ka diri batur. Kapan cara kitu teh kacida pisan dosana. Jalma nu teu mais teu meulem disangka ngiwat pamajikan batur. Tapi sanajan bari geus yakin anak urang, nu salah oge omat keur ibuna ulah rek cacarita ka sasaha. Oge komo ka Aceuk mah ke bisi manehna cacarita ka baturna salemurna. Nu tangtu urang baka dirurug ku nu ti ditu akhirna matak jadi huru-hara gede. Ari diayonan ku ama goreng patut sabab ama dihenteu teu geus kolot. Ari teu diayonan kana pasti kaayaan urang diruksak. Talung ukur ruksak nu hartabana kumaha lamun ruksak jeung jiwa-jiwana. Hartabana kitu beunang kagantian rajang ari jiwa pan. Eueuh serepna ari jiwa mah. Nu matak omat Kaceuk Arnasih mah ulah cacarita soal si Jakaria. Malah kanu sejen ge ulah sabab batin jelema teh teu sarua kabeh. Aya paribasa laut jero bisa diteleuman tapi hate jelema sok sanajan deet moal bisa kakobet. Hese kakobetna. Jeung deui pan anu hade tara anggang tinu goreng. Saur Mama Haji Daroji ipat-ipatan kanu jadi pamajikan. Piraku deui atuh Amana da abdi ge lain bolon. Boro-boro ayeuna sanajan ti kamari ge abdi mah teu cacarita ka sasaha. Nyata kitu we ingis ku bisi rempan kusugan aya nu nepikeun babakuna mah aya nu nepikeun ka salakina Nyi Darsi. Komo kitu ceuk Arnasih jelema telenges. Tapi eta kumaha pamandangan Amana, pamadegan Amana lamun Jakaria ka dieu. Ka dieu deui Ibu Haji Saripah naros kana pamadegan Mama Haji Daroji. Nu dimaksud ku ibuna teh nanyakeun urusan naon. Nya perkara Jakaria kumaha lamun manehna ka dieu deui narek ditarima? Lamun manehna sorangan pasti kana ditarima. Ngan amarek tumanya ka manehna, nah kira-kira narek tanggung jawab kana kajadian nu di lembur Ceuk Arnasih. Sabab kajadian eta beunang disebutkeun gara-gara Jakaria. Manehna nu nyieun dosa niwat awewe nu boga salaki. Nu jadi korbana apan diri batur. Kapan sarupa kitu teh nyilakakeun batur hukumna ge dosa. Baler Mama Haji Daroji. Semunu bendu ka Jakaria. Teu karasa harita geus dur bedug magrib deui malah geus kadenge sora nu azan. Geus kitu majrut Mama Haji Daroji lungsur teras angkat ka masjid. Kitu deui Ibu Haji Saripah ka jamban bade abdas. Sapoe, dua poe, tilu poe nepi ka geus aya mingguna Jakaria eueuh balik-balik. Anu sangkiana mah Mama Haji Daroji sareng garwana mah pasti Jakaria moal datang deui duka kungsi tepung jeung Nyi Darsi duka henteu. Ari sabab ti harita eueuh beja-bejana acan. Di mana Jakaria ku waktu ieu cicingna atawa di mana padumukanana. Aya paribasa caritaan jalma harus alah batan sora goong. Teu kaop manggih beja sok nerekab ka mana-mana. Beja pa beja-beja nerekab ka mana-mana. Atuh para mitra tina sajengka jadi sadeupa, tina sadeupa jadi sahasta malah sok ditambahan. Contoh samodaya kajadian di lembur Cibuyut. Waktu diruksa ku Salim jeung sapada muridna nu ngajadikeun ibur salembur ear sadesa nepi ka tembus ka pasisian. Kacaturkeun Tajudin anu keur ngalap ilmu ti hiji guru di bawahan Linggaratu. Manehna init katampian nu maksud narek mandi bari nyolenangkeun lodong dua siki keur ngalacai taheureun. Teu kacaturkeun waktuna beberasi. Caturkeun Tajudin geus hanyat ti tampian.
Maksud rek balik bari mangulodong di eusi cai. Sanggeus beak nyoran tanjakan kalawan geus anyog kanu datar. Gok paamprok jeung saurang aki-aki diiringkeun ku 2 budak awewe nupi umureunana eta 2 budak teh welasan taun. Reg Tajudin eureun siga nu ngahaja megat eta aki-aki malah make ditanya sagala. Bari angkat ka mana sepuh? Pokna bari ngareret ka 2 budak awewe nu katingalina mah harita teh aralung. Wah bade ka Cilindung Agus tebih keneh kitu ka Cilindung teh. Temal aki-aki. Duh, kantenan we tebih mah aki rupina moal dugi ka bedug magrib. Bade ngeresakeun naon atuh ka Cilindung teh? Cek Tajudin rada talete. Ai periogina mah kapun anak sumun karamana ieu murang kali. Kaing disebatkeun aki teh sareng ieu teh pun incu sajaman ambihan kamu sibatan. Mali ieu ge pun incu ampir-ampir ponok Yuswa bade kabeuleum upami teu kabujeng aya nu nulungan mah. Aduh. Kumaha atuh Nyai? Saur ieu si Ujang jauh keneh cenah ka Cilindung teh. Moal nepi ka bedug magrib narek ngeureuyeuh wae Nyai. Cek aki-aki nanya ka incuna, pok nu saurang nemalan bari rada kerung. Para mitra sadaya, harita atuh si budak awewe teh nyarita. Da Nyai mah geus capek atuh Ki, suku Nyai geus pareureus. Lamun anu ridoeun mah urang ngenong heula atuh kajen isuk ini teuing ka si bapa. Ayeuna mah kieu atuh Ki tibatan kapoekan di jalan sareng si Nyai teu kerai teu kiateun langkung sae ngarareb heula di abdi. Geus enjing-enjing angkat deui, cek Tajudin ngebrehkeun hate-hate. Make nitah ngarareb sagala kitu sotenan karunyangeun ka budak. Hatur nuhun atuh Agus, aki teh sareng pun incu diangkeun. Eta kumaha kinten-kinten Agus ridho keheurinan ku aki sareng ku pun incu. Ulah seremutan naon-naon Ki moal patos-patos abdi miwarang ngarereb di rompok abdi upami teu ridho. Jan abdi mah hawatos kamurang kalih bilih mopo di jalan. Jabo bade mayunan sonten kumaha upami kawengian di jalan. Mangga we nama urang karorompok. Tema Tajudin terus ngaleos dituturkeun ku aki-aki jeung 2 urang budak awewe. Sanggeus nepi ka panganjerkan kalacat sarere arunggah ka tepas. Ari Tajudin harita kebat ka dapur nu nalodong nu dieusi ku cai. Sedeng di dapur nyampak saurang lalaki tengah tubuh. Taya lian nu diguruan ku Tajudin demi katelahna Mbah Madrais. Harita teh para mitra keur mirunseun. Lowong ditampian teh Agus, Abah Madrais nanya bari ngareret ka Tajudin anu keur nangohkeun lodong kana bili. Karsan lowong bah, tembal Tajudin. Oh syukur ari lowong mah Abah rek cai. Pai kadinya geura ngaliwat ta ieu beasna meunang ngisikan Abah. Kadenya aing ngaliwat ulah loba teuing caina. Samodel kamari meuni beye teh teu beda ti lempah. Sing jadi patokan lamun ngaliwat teh caina sabu ku curug tina beasna nya. Di mana caina geus orot heug seuneuna leutikan ngarah teu tutung. Cek Mbah Madrais kuniang nangtung. Waktosna kabujeng sae para mitra hoyong materas ngadongeng.